wabarakatuh. Patepang deui dina acara Sempal Guyon Pasundan sareng Kang Didi Bosmo oge disarangan ku Neng Ici. Tah wargi sadayana mugia aya dina kayaan sehat wargi, aya dina kayaan lancar sagala aktivitasna oge diagengkeun rezekina. Sataacan urang ngabadulan ieu cariosna naon anu bade dicarioskeun wargi parantos ngarojong tacan. Upami tacan ngarojong mangga ti ayeuna keneh ngarojong ku jalan saprep. Teras nyalakeun eta belna nya eta lonceng notifikasina supados upami aya video-video anu enggal tiasa langsung ditinggal. Tah kitu kayak kawan sadayana. Hayu kami kawan sadayana urang sami-sami bandungan ieu cariosna Sempal Guyon Pasundan Kang Didi sareng Neng Ici. Mangga urang bandung. Cih. Nah, Kang. Kadieu. Adek naon atuh, Kang? Akang pasti dek ngajak ngobrol atau naon gitu. Lain, Ci. Ayeuna ngomong-ngomong itu masalah keuangan Ci masih loba teu? Ih, atuh loba di luar imah mah. Nah, betul imah. Nu batur. Ai Ci sorangan boga ada duit. Aya Kang lumayan 5.000. 5.000 jeung ayeuna meunang naon nya? Cinya menang mere eta mah cabe 3 siki. Eta geus alhamdulillah atuh Ci 5.000 ge. Ya lumayan we temen daripada pisan eta teh mun pisan mah. Susah eta teh Kang. Ci, ayeuna kan loba nya batur teh anu naon teh anu sok resep gitu. Resep naon Kang? Nya resepnya rumah gitu nya. Aya Jumat berkah, aya berbagi, segala macam. Eta teh alus Kang aing nyumbang gitu nya. Kanu lain berbagi kanu lain eta teh alus Kang. Oh bener, halus dah. Yang penting mah urang kudu saling berbagi. Ya kudu saling berbagi eta teh. Tong bagi naon teh cara akang atuh. Nah, cara akang mah Kang Didi mah berbagi tapi berbagi lain. nah berbagi naon? Berbagi masalah. Ini ada naon deui ka Ici mah kudu berbagi masalah. Mending masalah anu kesenengan mah masalahnya kasusahan lae. Anu penting mah Ci, urang saling berbagi. Berbagi masalah mah embung. Ci. Nyakang. Sebenarnya namanya misalkan berbagi teh resep urang ge Ci. Atuh abi ge resep eta teh kamari abi mah berbagi eta teh Kang. Eta dibalikeun deui Kang. Nah, betul dibalikeun deui. Berbagina lain berbagi makanan eta teh. Berbagi eta teh bagikeun deui eta teh nate barang batur. Nah betul Udah barang lain urang nu batur dibalikeun deui. ditanyakeun nya di bogana. Ini ditanya nu bogana eta teh. Cih, Nyakang. tata rucingan deui ayeuna mah. Urang lanjutkeun tata rucingan nu kamari. Nya ke tata rucingan enak. Kang kamari akang elehnya ti duanya. Ci, ayeuna urang anu pertama Ci. Ya sok atuh akang anu pertama. Naon sok Kang dijawab urang. Kieu Ci, gajah naon anu sukuna 2? Gajah naon anu sukuna 2? Nah ada gajah mah sukuna 4 perasaanna Kang. Heeh, makanya urang nanya gajah naon anu sukuna 2? Gajah naon mah? Gajah depak itu. Lain. Naon atuh Kang naon? Eta teh hengho. Hayang atuh hayang. Hengho. Gajah naon anu sukuna 2? Jawabanna Naon Kang naon? Jawabanna nyaeta gajah keur keprok. Siapa masa? Nya ya gajah keur keprok, emang gajah sok keprok.
Aya tuh eta mah. Kumaha urang nu penting pertanyaan urang. Heeh, sok atuh bae cenah naon lah. Kieu we urang aya nanya Kang nya. Heeh, edek nanti nanya ka Akang ye. Aya leutik bodas dikaseurieun. Naon tah Kang? Leutik bodas pikaseurieun. Naonnya leutik bodas pikaseurieun. Sangu anu dihandap. Lain. Naon atuh cisok lah jawab lah urang pataluk. Kang mah teu bisaeun euy. Leutik bodas pikaseurieun nyata sireum anu napol dina huntu maung. Eta sireum napol dina huntu maung. Dikaseurieun bener lah. Yang ngisi mas deui lah. 10 seuri atuh. Urang mere deui pertanyaan ka Eci. Da mere deui nya Cinya. Tukang naon anu teu bisa ngitung? Kang, tukang dagang mah bisa ngitung, Kang. Sok mun dipalikeun bisa ngitung. Tukang bakso. Moal tukang bakso mah tuh bisa ngitung. Tukang sayur. Tukang sayur ge bisa ngitung, Ci. Tukang naon atuh Kang? Nyaho. Nya sok atuh dari nyaho. Tukang naon nya? Tukang naon anu teu bisa ngitung nyaeta tukang naon Kang? Tukang foto. Ini tukang foto. Sok geura. Sok geura Ci eta teu bisa ngitung. Cuh, oke nya. Ayeuna urang Kang, urang. Deui ayeuna urang. Lamun Superman ngapung tara ngadeuketan panon poe. Naon sababna Kang? Lamun Superman ngapung tara ngadeuketan panon poe. Kunaon nya? Sieun Ci, sieun. Lain. Panaseun. Lain. Kunaon atuh Ci? Kieu Kang nya, lamun misalkan Superman tara ngadeuketan panon poe nya. Nyaeta Superman teh, tapi nya Superman teh. Nyata Superman teh. Buru atuh nya teh Superman teh. Lah atuh Kang teh keur mikir. Sebab manehna teh nyata sieun esna teh leeh kapanasan jadi uparman. Ngawur, mana ngawur. Henteu Kang. Hiji deui lah urang ayeuna. Hiji deui. Setan naon anu bisa nangtungkeun sapeda? Moal aya Kang setan anu bisa nangtungkeun sapeda. Aya setan naon anu bisa nangtungkeun sapeda? Naon atuh Kang? Taluk. Setan naon anu bisa nangtungkeun sapeda? Hengho. Aya ngajelasak atuh jawab. Nyata setandar. Tapi standar mah. Aduh, eleh ya Ci, mana eleh? Kena ini elehnya abinya eleh. Ngah, esok ieu wae atuh Kang kawan sadayana abdi Neng Ici. Sareng Dedi ngaturkeun nuhun. Kang kawan sadayana sepaguyun ngan ukur sakieu wae hatur nuhun. Mugi wae tiasa ngahiburnya upami aya salah-salah mahapunten. Da Kang Dedi sareng Neng Ici mah jam biasa anu seueur kakirangana, anu seueur naon teh kakuranganana pokona mah ieu mah saukur hayang ngahibur nya ngahibur suganda kahibur. Hatur nuhun pisan di artos rojongna nya kawan sadayana insyaallah urang tiasa patebang deui dina video-video anu sanesna. Tah kawan sadayana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.